Kieu jeung kieu we usaha teh. Teu maju-maju. Kunaon atuh Kang? Pulutus wae. Heeh nyi. Kieu jeung kieu we geura usaha teh. Teu maju-maju. Teu maju kumaha ari Akang? Kan unggal poe ge maju. Gampang ti imah. Ka sawah, ka kebon. Lain maju eta. Maksudna teu maju-maju teh penghasilan Akang ti baheula. Teu loba-loba anggar we sakitu teu nama-namahan. Oh, kitu. Nya sabar we atuh Kang. Ngaranna ge usaha. Nu penting mah urangna daya ikhtiar. Lamun teu mikir kana pangabutuh mah jigana Akang eureun tengah jalan nya. Nya kumaha Akang ari eta mah? Kan ari cek abi mah lamun sakira-kira rek eureun ulah tengah jalan Kang. Si katabrak tuluy maot. Teh abi jadi randa atuh Kang. Ae ngadon ngawaduh ka dinya. Maksud eureun tengah jalan usahana rek diganti anu sejen kitu. Oh, nya kan. Cobaan we usahana nu make motor. Arah majuna tarik. Tuh, ciga batur. Usahana kana motor mah tararik majuna. Anjay.